Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Nasi uduk semur jengkol. Aduh, lagi duduk pegang pentol. Mah, Neng pengen nonton TV tong? Nyasok, wede kalau TV mamanya ulah. Iya, biasa nagada sok ulah atuh. Bukan sahanya eta negara randengnya ti saur kene geus tutat itu. Nonton film naonnya? Mukbang gitu. Tapi angke Neng lapar atuh ningali anu barang dahar mah. Oke Google, pangneangankeun film anu teu nyieun puasa batal tapi rame. Meniku angger ada geus loba ti kotok teh nya. Hayang saha ieu teh anu modal di dieu? Menyok. Hayam si Imas juga nama Mak Neng. Ti iraha bunda si Imas miara hayam. Kamarin Mama Neng, apaan ku bunda diantar eta teh meuli hayamna langsung ke bandar. Oh gitu eta teh. Tapi nah bunda eta apal geuning kanu dagang hayam? Apaan bunda teh atuh sok ngadu hayam? Menyok. Bunda meuni kaos nu heueuh. Ngan geus ti mana eta bunda? Geus meuli parab hayam Mama Neng. Bunda balik heula nya yuk. Karunya hayam bunda jadi paraban Menyok. Mangga. Nya anjing nama eta si bunda teh tukang ngadu hayam. Mama Neng, kenaon? Nah, Imas aya maneh mending ngareureuwas wae. Sorry ya, Mama Neng. Ninggali hayam Imas henteu. Henteu Mama Neng mah teu ningali hayam enake di kotok tuh taina hungkul enake. Kemana nya? Imas nangan wae. Beger gitu hayam teh yang kawin. Ya teuing atuh Imas bawa maka kidul juk tangan ka ditu. Ya geus atuh lah Mama Neng, Imas kaki dulu heula nya. Dik moal. Malah mending ngepel can anggeus atuh Imas maneh teh geus diajak neangan hayam. Gitu gening. Geus atuh Imas ieu deselonya. Mangga. Heueuh lah Imas juga ini tah. Mending aya-aya wae si Imas nya neangan hayam ge kuat kudu dianteur Moal eta Mama Neng. Moal Imas aing maneh menikah ditu kalau kabalik deui ari taun teh. Ya geus atuh yang moal mah. Si Imas kunaon cenahnya? Jigana nu nyengsol teh lain tiung nahungkul jigana mah pamikiran ge milu nyengsol. Balik pisan. Kunaon Neng? Geus datang deui ya jelema. Naon atuh pon? Kunaon atuh Mama Neng? Keur ngareceh bonteng meuni keur nyaho ngepel ieu teh ditanya keneh. Har, nya bisi we kunaon? Man ieu Mama Neng. Cing atuh meureun. Aya. Ku angger si Popon ieu mah moal jauh nyemblik. Geus aing ka jero. Har, kunaon emang Neng? Diajak ngobrol teh kalau asup ka jero. Mana ieu nya hayam bunda teh eueuh. Kurang bunda. Keur maraban hayam pun. Naon teh ka dieu? Itu naon emang bunda? Bosan we imah di imah. Menyok. Ka masjid atuh pun tadarusan ari bosan mah. Kirain teh bunda coba teh matak teu tadarusan di masjid teh. Dan ieu budak coba teh can mara sakola. Terus kumaha pun? Nah eta teh jeung bebeja ka bunda sagala eta budak can mara sakola. Menyok. Heunya aya atuh bunda urang 100 mah jangan coba mah jangan mara sakola. Menyok. Coba pun duit nage apa yang dipake ieu nalangan nasabah anu hararese mayar. Sini tulungan atuh bunda ieu teh budak cuma pon teh karunya lamun teh dibayar teh bisa ngulun ujian. Aduh, kumaha nya? Tulungan atuh bunda ieu teh lain ke bunda maka cade. Ih, cuma pon teh minta tulung. Menyok. Ya enggeus atuh ieu coba pon. Yuk, jangan coba pon nya. Aduh bunda ieu teh nuhun pisanya. Aduh, bunda atuh tulungan coba. Nya teh cing digantian leuwih ya bunda. Kan kada atuh coba pon dibayarnya, coba pon mah sok kasih mayar. Moal atuh bunda mah apa coba pon mah. Yang geusnya ya coba pon balik heula. Enggak. Mangga coba pon. Ieu mah jigana mau balik deui duit teh. Mun diinjem ku si Popon mah Menyok. kudu teh dibayar angke ke pohoeun Meuni resep kieu filmna. Neng ke manggeus gede dek jadi dokter dokter hewan. Neng, aing maneh kalau kitu wae bantuan kolot atuh gegero-gegero maneh teh. Ih, kalau atuh mah da isa kedeng dege geussan. Nya maneh mah teh nyara kana unta entana we sok hayang pok torolong eta teh ditu tah rese. Iya mah, Neng gegero tapi sakedap deui nya ieu kaguk. Burayana? Iya atuh mah meuni sakedeung deui. Nya maneh mah sok kaguk moal hiji. Iya atuh iya Neng gegero ayeuna. Meuni kudu diancam heula nya budak teh eueuh we ka hideunganna teh. Kemana nya ieu hayam bunda eueuh? Keur naon bunda?
Maknya kemara ban hayam itu mah neng, tapi hayamna eueuh ieu teh. Nah, jeung lalenggitan sagala ieu teh hayam teh. Tadi si Imas Ena si Bunda. Si atuh minta uyang Mama Neng. Maknya aya di dapur mama neng, sok we candaknya. Nya Bunda ieu ka dapur atuh nya. Kamana nya hayam Imas? Krrr, krrr, krrr. Krrr, krrr, krrr. Mana awak? Krrr, krrr, krrr. Bunda, enggal hayam Imas tuh, aduh, jadi kiner. Maknya hayam Bunda ge eueuh Imas, sarua leungit kitu. Bobo leungit Bunda, ieu mah kudu dilaporkan ka Pak RT. So atuh Imas laporkeun, apan Imas mah deket lah jeung Pak RT. Moal ketang, bae we leungit ge hayam Imas mah. Menya. Nah, kitu eta teh Imas. Kumanya? Imas teh sedang menghindari Pak RT. Menya, kunaon kitu Imas? Si Bunda meneh kepo kitu mari beja-beja Imas balik balik heula. Mangga Bunda. Nya. Acu Imas kunaon nya? Aya naon bieu teh Bunda? Jeung aya saha deui? Acu Imas mah Neng. Aya hayam teh Bunda. Manya, Oh, mak Neng juga main mau. palarunten ibu-ibu, kenaraon ieu teh? Bu Erna, aya naon ieu teh? Iya Mama Neng, Bu Erna teh dek maer ieu kamari kasih Bunda urut hayam. Pan meuli hayam kasih Bunda kamari teh. Ieu Bunda. Manya, Bunda teh poho geuning hayam teh kesiduan baranya. Poho. Terbalik pisannya si Bunda kuat ka poho eta kana hayam. Geus Mama Neng marek balik. Uyahna ge eueuh geuning dek ka mana Mama Neng? Cicinggal atuh. Aya naon atuh ieu teh Bu Erna? Ibu-ibu, apal tuh? Neng, Jasmina, kamu apal Neng di dieu? nya apa tuh Neng? Kamu mah keambe ti jarak 100 meter oge. Heueuh kitu, padahal Neng teu make parfum nya, Ho. Cek sahay kamu nu keambeuna parfum. Terus, Dua hasem. Neng teh poho can mandi atuh Min. Kenaon kamu Neng? Kerarik angkot Min, hayu da ka mana? Oh, kamu tuh jadi tukang angkot nama. Jurusan naon Neng? Balaena Cibaduyut Min. Meni teh katinggali ieu princess teh keur gegero. Mainnya ya Princess Gegero. Nya aya atuh Min pan ieu Princess Neng Bintang Kejora. Wah, kumaha kamu weh? Tapi tumben pisan kamu eta Gegero. Biasa lagi kamu mah embung geuning. Dicarekannya. Cek saha kamu sakitu Neng mah solehah, pintar mengaji dan juga rajin menabung. Halah, pret. Rek naon kamu ka dieu Min? Aku kesini. Aku mah ini mau ngeliat monyet Gegero. Naon eta teh maksudna Neng monyetna kitu. Dan aku nu ngomong loh, kamu nu aku sendiri. Berarti kamu monyet dong. Naon sih Min bantuan Neng angguran mah, da kamu geus sok dahar di dieu. Gak mau nanti tangan aku yang cantik ini sesanggalen. Alah, kemayune. Ya mas jadi kepikiran kieu nya. Kumaha Pak RT teh apal? Ya mas teh dijodohkeun. Apa dia tidak sakit hati mendengar perjodohan ini? Gila kene Neng kamu gegerohna. Naon kitu Min? Aku hayang nonton drama Korea anu Popo Siroyo di TV kamu. Tinggal nonton we atuh. Bung Eram nih yang di baturan sama kamu. Ka era oge geuning kamu Min. Banyak teh sebuah ka era kamu mah. Buru Neng meni lila gegeroh sakit oge. Yang buru atuh Jasmine meni bantuan angguran obeh tere anggur. Korea sok we bae lagi sama aku ditungguan. Hei kumon. Tapi PRT teh teu ngecat ka Imas. Bobo PRT ge buka yang baru gitu. Bingung amat sih. Bob, Iya PRT. ngajeng ka desa segala atuh si RT-nya. Kok manggilnya Pak RT sih? Biasanya juga Bubub RT. Iya maksudnya teh ada apa Bobo PRT? Harusnya aku yang nanya atuh Bub. Kenapa kamu gak pernah balas chat aku ini teh? Bukannya kamu yang gak ngechat aku, Bu. Aku tunggu-tunggu gak ada itu chatan dari kamu. Aku sudah ngechat kamu terus lah Bub, tapi gak pernah ada balasan. Oh gitu. Cing, mana? Di mode pesawat gening Bu. Pantesannya ngechat datanya parum. Maaf ya Bu. Man, kumaha ya teh? Kamu mah tidak bisa eta teh memakai HP eta. Iya Bu, ini mah sedikit liur ya Mas ya. Biasanya ge Mas mah HP cinit-nit. Tapi ini diberi HP naon? HP Nokia, Nokia aneh mah tompelan. Tapi kamu suka kan itu HP dari aku? Ya suka atuh mah nya henteu apa dipangbeliin atuh imah ku bubub anu ganteng. Neng, Sabar atuh Jasmine mending can anggeus. iya mending marah kira gitu ge. Sahanya di luar anu keur ngobrol. Bu,
Imas teh mau jujur sama kamu, Bub. Jujur apa ini teh, Bub? Kamu nyumputin cangcut customer? Lain atuh Bub manya nyumputkan cangcut batur eta teh. Jadi kieu nya Bub, Imas teh pas kamari ke Jawa teh. Yasmin, karena kamu noong? Karena nonton drama nyengsol, apa nggak ganggu? Imas dijodohin, Bub. Oh gitu. Ya tuh Bub jangan marah dulu sama Imas. Aku nggak marah kok, Bub. Ih, Bub. Tapi sama Imas udah ditolak atuh Bub perjodohannya. Kenapa nggak diterima aja tuh, Bub? Dia pasti lebih dari aku kan? Apalah tuh hati Imas tuh udah milik Bub. Gak bisa dimiliki sama yang lain. Aku masih Bub tertawa. Oh begitu. Ya tuh Bub jangan marah sama Imas. Gak mungkin atuh iya Bubub RT marah sama bidadari kayangan. Bub, teman gue marah apa nih bulan puasa tekenin. Engkau lagi buka atau telepon Imasnya. Tekenin ayo nangkalnya. Bub, makasih ya udah milih aku dan menolak perjodohan itu. Bub jangan kayak gitu atuh, harusnya juga atuh Imas yang berterima kasih sama Bub. Sudah mencintai Imas apa adanya dan memberikan HP tompel. Tompelnya beli panjang, Bub. Bub, I love you. Era euy. Bub. Kalau Bub. Gimana pacaran lagi puasa? Salah tanya. Udah ya Bub, ini aku mau pulang dulu, mau ada rapat. Iya, Bub. Hati-hati di jalan ya dan jangan lupa menjadi imam yang baik. Siap Bub. Puasa. Eta gitu aja tadi teh. Ya udah hati ya Bub, aku pergi dulu. Bub atuh jangan tinggalin Imas. Puasa. Sahan sih eta teh. Baik Bub ah. Mana puasa ya teh gombal wae. Enggak penting mah nya. Iya Bub. Sahannya eta tadi teh. Ganggu Imas wae. I love you Bub. Kamu ninggalin naon sih Min? Ini juga nu seru gitu. Biasa drama nyengsol. Buru ah. Karena Maneng. Maneng. Kau panggilnya Bubub, kau sok. Lain atuh Bub manya dicangcut kayak dicangcut. Kayak apa sih bunda mah? Udah kayak apa sih bunda mah? Masih balik lagi ah.